harinya iya anu nanyakeun saat cenah ari saringan tabung kondoman anu kumaha tah saringan kondoman teh nu kieu tanya saringanna ieu tah ari panjang pendekna mah bebasnya kumaha requestan kumaha tarifna sareng kumaha spekna nya tang kita itu diasupkeun ka dieu dilaskeun ieu teh dikadekeun heula tuh ieu dikadekeun terus ke dilas ka dieu nya tah gitu nu naroskeun saringan kondoman kamari tah ieu saringan kondoman teh tah jadi saringan anu tadi teh dilas heula ka dieu nya tah ayeuna urang asupkeun laskeun ka nu ieu tuh tah ieu saringan kondoman teh nya tuh urang laskeun ka dieu ke urang tingalikeun hasilna nya alasanna urang las heula kieu tah jadi bentukna teh ke didamelkeun di anu pangkerna nya ieu tah ayeuna mah geus 11 bulan tah terus ayeuna teh di tutupan ku ieu tah geus kieu mah setelkeun ieu knalpotna jadi tuh kondoman teh tah ieu saringan kondoman teh tah kieu nya ke urang sepil deui kanu salanjutna nya tah ayeuna mah geus jadi nya ieu teh tah ieu kondomanana ieu teh bawokan kondoman loba ngaut nama tah 38 ieu na biasanya ku 3 genep ayeuna mah urang rakitkeun heula ka dieu tah ieu teh diasupkeun ka dieu tuh bus ka dieu sup ka dieu tah ayeuna mah urang rakitkeun ieu ka dieu sup tah urang gaskeun lalaskeun heula ayeuna mah geus jadi urang tapalkeun ka motorna itu tuh nya urang tapalkeun ayeuna mah ka dieu tah orang tapelkeun orang cek sound sorana tah ieu teh ka dieu nya kanggo motor ieu beat spekna hiji 15 tah ayeuna mah geus anggeus tah ieu spekna teh hiji 15 tah ieu kondoman teh nya suarana kieu tah ngan kumar kita aya sanar duaan jadi nyobaana di kieu unggul oi tah tong poho tong hilap di like di komen jeung di share nya di komen-komen bisi aya bobokan anu rada aneh sok we di konfirmasi lah di komen